Kamu nambah segala rumah tangga. Akhirnya abi haturkeun nuhun ka umi sareng ka abah anu parantos wasihan kadedeung kanyaan pinuh us kasabaran parantos ngarawat ngabimbing diri abi. Abi rumaos dengan dosa kedal teh siku ucap abdi neda dihapunten karena segala rupi kelepatan abi. Umi sareng abah anu ku abdi kacinta abi nadawidi mugia umi sareng abah luntur manah ngawidian abi jatuh abi ka adi setia jajak kapilihan abi. Umi kali abah anu dipikir cinta hapunten abi teu tiasa ngabales kasayang oge pangorbanan anu sakitu agengna. Estu celik putih celang heran abdi sumujud ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia umi sareng abah dipanjangkeun yuswa anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita panginten parantos didugikeun ke Tuang Putra. Mangga salegara sepuhna, mangga badeku Umi atanapi abah mangga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah. Abdi sapulawali parantos kenging anugrah mangrupi amanah anu kedah dijagi dirawat dididik pinuh ku kadeudeuh kanyaah Anisa anak umi nami anu sakitu endahna dianugerahkeun ka anjeun 25 tahun kapengket asa cikeneh diasuh diayun ami pinuh kondingan tapi tekaraos anaki anjeun parantos hendak jajal kapilihan kita setia anaki umi oge abah pinuh ku kaikhlasan jumurung sadrah pisan lepaskeun anjeun ngambar sagara rumah tangga anaki jadikeun agama janten tiang panyangga rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Anisa anu kitu anu ku umi sareng abah pigadeudeuh sadayana percanten neng tiasa ngalaksanakeun pesan-pesan ieu margi salam ieu neng parantos janten kabinggaan keluarga umi sareng abah ngahapunten diri kita itu deui hapunten umi sareng abah mugi Allah Subhanahu wa taala masihan karidoan oge kabarakahan ka urang sadaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita panginten parantos kasaksian iku sadayana anaking ulah salampang hariwang anjeun sieun teu tina bejeung bagja pangampura sareng doa dadas keur hidup ayeuna bager mangga geura teuteub rarai umi tatap sayang
mangga ibu ya gerak tetep rarai putra pinoku karomausan 25 tahun sepuh parantos ngadidik masihan kadudahkannya anak supados teu janten datang panghalang rahmati Allah prak bager gerak sumujud kasaha al jannatu tahta ahdan bil umma ka ibu terus ka ibu mangga sungguh Berai anak gerangnya mangga geran wasuh dapal sampean lagi dapal sampean mangga geran wasuh dapal sampean pinuh ku kadede pinuh ku kanyaan usapan bager saku mati payung umi gak bersihan mangga bager sabarantos dibersihan pinuh ku kawaningan mangga gerak lapang mangga gerak lapang di lapang bager sing bersih mudah-mudahan dosa orang sadena insya Allah diampun mangga saparantos di lapang pasien desa insya Allah Neng Anissa akan tetap menjaga dan mengharumkan nama baik keluarga tetaplah menjadi seorang Anissa putri dari Umi dan Abah mangga mundur sakti bagai mundur tetap ya cium tangannya mundur lagi cium kakinya dulu baru tangannya ya ya sudah cukup kemudian cium tangannya dan peluk erat-erat sayang peluk sayang agak dekat Ari munjung mah kedah ka indung bujah kedah ka bapak mangga bagi tepangan abah mangga mangga tepangan anu janten rama bagi sungkem sayang sungkem ya sungkem sayang ya terima kasih untuk semua jerih payah dan cucuran keringat abah semua abah sehat berai anak geram ya silakan sayang sekarang dicuci kaki abahnya ya dicuci kaki abahnya ya mangga bapak dikawalkan anakku bersihkanlah kaki ayahmu yang telah berjuang demi kebahagiaan sebagaimana dulu abah pun mengelusnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Silahkan kemudian dielap.
yang bersih sayang anakku. Ya setelah dielap kemudian berikan minyak wangi. Neng Nisa berjanji akan tetap menjaga dan mengharumkan nama baik keluarga. Ya sudah cukup, kakinya dikebawahkan kembali. Ya, langsung cium tangannya saja. Langsung cium tangan. Ya, peluk saya, peluk abah. Ya. Selanjutnya di tengah-tengah dipeluk oleh kedua orang tua. Iya, dipeluk. Anakku, legebkeun amanah sepuh, sok anjeun sanos apal jalan Triple. mugia maha mulia ngariduan masihan barokah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya. Cekap bageun. Ya mangga. Di sebelah sini ada adik. Sini sayang. Ada bicara. Teteh menikah. Doain tetehnya. Mudah-mudahan bisa bahagiain Umi sama Abah sama Siva. Kalau teteh belum bisa jadi Umi sama Abah, teteh sedih. Si Panang doain untuk kebahagiaan teteh. Insya Allah Umi dan Abah teteh panjikan akan dijagain sama si. Semoga teteh bahagia. Ya dipeluk saya, dipeluk aja. Insya Allah doa yang tulus dari seorang adik untuk anaknya, Allah akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya silakan sayang sekarang ke saudara-saudara. Silakan dari ya silakan minta doanya. Ya cukup ya. Terima kasih untuk para penispu yang telah memberikan doa dan cinta yang tulus. Semoga Ananda senantiasa berbahagia, sing lulus mulus jembat salam, tangtuna bahagia, anu jangan sepuh. Alhamdulillah, para penesepuh tiasa ngiring nyakseni ngajajak doa berai anaki geramnya di tengah-tengah
kepada calon pengantin, insya Allah akan memberikan kebahagiaan yang hakiki untuk Ananda Anissa Nugrah Hidayah insya Allah.